antara tanda-tanda kekawasaanan geus diciptakeun pikeun aranjeun rasa asih rasa nyaah di antara aranjeun. Sangkan aranjeun aya dina kading terima. Dina waktos ieu parantos janten buktos aya dua nagaman jejak jeung Nyi Mojang. Parantos nemek pisan laksana kapiduriati akadan di masjid pangitanya kalian disakseni ku sadayana warga baraya wargi pamili sadayana. Rupina dina waktos ayeuna simkuring sapara kanca ti Kalista Entertain baris nyangakeun upacara pangbagea di kawitan. Dina mangsa sang surya gumawang marangan tamu datang. Dina wanci langit lening taya aling-aling yakseni tamu sumping. Angin letik ngahiliwir mipir-mipir sisi gawir matak seger kana pikir. Mega boda sing arudak lir balembak matak nikmat kanurek nalikeun tali durian. Tuh tingali tak tanda ganda ngaganda diaping ku kadang wargi di papa ku ibu Rama jeung baraya sadayan kari rek di istrena. Aduh, jangan terpakai genang aya ngabelengkuk teh lewas. Kasora gomang mungkungan aya naon aya naon. Kasora gomang mungkungan aya naon aya naon. Kasora bewara kasora gong tanggara tanggara. Ayeuna parantos rawuh nu paheut ngeuyeuk kadedeut ayeuna parantos rawuh ipapak ieu bageakeun bagea wilujeng sumping calon raja ning sadinten mangga wilujeng supados antepura kerajaan heulanya. Aduh hapunten heula ieu sakedah diranekeun di balik dieu. Sampun wa hapunten. Manawi tatamu saha rumaos wa leleda ke antos sakedah heula wa mundut kasalira secang embarkeun bawara kasakungna balarea pun sampun warantos janten ciri sabumi carasa desa Jawadah tutung biritna sacarana dia wewengkon masuk sanajan di jalan kieu ih da kudu we mapakeun panganten teh diramekeun sapertos kieu meuni kudu ditata behanan dilengseran dikawihan digelah di payungan jeung sajabana ieu teh naon bakat tingkubing ngawiyang kasumpingan anu anyar di keluarga ieu kitu nya aya anu kasep ngalempereng koneng gagalin sinatria di palihan itu Allah hai pas ngalieu ka belah dieu meuni geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina geulis bawari ngajadi endah di diduna pengantin istri kasep jeung geulis pariuk dengan kekep deui itu aya ku cocoknya gara dia milik barudak teh da hapunten nya ujang sakedah biranekeun heula di dinya.